ibu. Sebab kamu kata kudu dukungan. Loba duit ge mah teu aya nu dukung mah malilit ini. Tapi mudah-mudahannya orang sadaya nasib aya nasib angkat ka tanah suci Mekah. Ya Rabbal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan fi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati la islama ila ismuhu wa la qur'ana ila rasmuhu wa la masjida ila bina'uhu. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwah salamna mugia tetep salamina dilimpah curahkeun ka baginda alam junjungan urang sadayana wastana habibana wan nabiyyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'an khususna, umumna pikeun jami'il muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurut kana ajaranna. Amin. Oke, mudah-mudahan orang sadaya sing kenging syafaatul uzma jaga yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kami hormati penata acara atau MC, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Camat Sukaraja Ibu Ria Marlisa SSTP MSI yang mewakili. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kecamatan Sukaraja, yang kami hormati Ketua TPPKK Desa Secekamatan Sukaraja, yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Sukaraja, yang kami hormati para jamaah semuanya yang hadir di ini tempat. Mudah-mudahan sing paranjang umur. Amin. Sing dijembarkeun deui rezekina. Amin. Terutama ibu-ibu anu kasotres mikiran hutang. Mudah-mudahan sing kabalayar hutangna. Amin. Oge sing cager stresna. Amin. Sebab ibu-ibu mah lamun stres diwaki dua ubahna.
Utang deui. Aya anu utang di aya. Sok sing khusyuk mujina. Mudah-mudahan balik teh lalunas hutangna. Tah anu tarik amina berarti anu gede. Tanagana sasebujung sih. Teraskeun ieu teraskeun. Supados urang kene
baik sesama jeung para alim ulama tegas nama sindarain ngaji ngadangukeun papatah ti kieu. Mentakan beruntung para santri anu mondok di pondok pesantren sadidintena tepang jeung para alim ulama tepang jeung guru. Jadi santri memang seueur kaneulik, tapi tinggal di akhir nanti santri bakal hidup mewah lain ku harta anu berlimpah tapi ku barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, hoyong rahmat Allah, sadayana hoyong rahmat Allah, hoyong ridha Allah, hoyong lebet ka syurga, hoyong maut. Alim jeung eling. Hoyong masuk ka surga ari maut alim. Rek gimana jalanna? Syarat tangan ukur hiji lamun urang hoyong rahmat Allah, hoyong ridha Allah sing dararaekeun. Ngadangukeun papatah ti kieu. Ibu, gaduh murang kali opat. Tong dibikeun ka polisi, ka bansar, ka TNI hungkul. Hiji mah bikeun ka santri. Pancek si ibu teh kieu. Neng ye, tong dae ka santri da santri mah budug. Da ajengan mah oge bu. Bunga ajengan mah sok. Bunga jangan ajengan mah bu. Ngurus santri pada mana pasti salat berjamaah rezeki ngalir masya Allah. Mudah-mudahan barangkali ibu anu jeung santren sing jantan ajengan. Amin. Syarat dengan ukur hiji lamun urang hoyong rahmat Allah, hoyong ridha Allah sing dararaekeun. Ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, budak santri ngaji, nini-nini ngaji, aki-aki ngaji, budak leutik ngaji, boga hutang ngaji, bayar. Si boga hutang ngaji we. Tuluy disana. Kira kabayarna. Bu, benten baginda Rasul jeung hur. Salajengna bu baginda Rasul mah ahli zikir. Teu pernah ninggalkeun zikir ka Gusti Allah. Bahkan hingga nalika bobo baginda Rasul mah socana teureum hatena mah muka. Eling ka Gusti Allah. Ari urang mah keur bobo teh soca peureum hate oge peur. Aya nu kitu di dieu aya. Mangganing kedah dibejakeun obat galau zikir, obat bingung zikir, obat susah zikir, nyeri hate zikir, putus cinta zikir, sakit leungit teangan aja sakit leungit. Si wajah sakit leungit berzikir di sisi jalan. Kita tangga teh kenal aja cicing kadang.
ngabagian heula ku sabuna dibeuweung pasambut dibuatkeun kana bahan budak bari ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibah bari ngucapkeun shalawat jadi anu lebet kana patulungan budak teh insyaallah janten barokah panendeuk kana ayeuna mah ngaloba budak teh bari nyanyi dasar kau keong racun atuh anu lebet patulungan budak teh lain barokah makanya budak teh kalah main cerit barokahna ge barokah keong sakumpul malam imam-imam budak teh mepende budak teh bari sholawatan pada ayeuna mah imam-imam budak teh bari kieu meuni geulis-geulis teuh nyi teh putri caha atuh budak mah teh ngahulung ari anu sebenarna geuning budak saha teu aku beindung sorangan pada ayeuna mah ka budak teh kieu ti lajat ti katet ti munding ti embe sagoa sempat nya heueuh budak teh lieureun dikitukeun mentakan sok nimang-nimang budak teh mepende budak teh bari sholawatan ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana sadayana maka karami wal muntaha ya anjana ya dunya wal akhirah la muntaha ya anjana urang oge moal aya sadayana baligh maqasidana waghfir lana budak geus diajarkeun sholawat amin ge geus dewasana budak teh jadi anak yang cinta kepada Nabi Muhammad Bu Ibu Nabi Muhammad satu acan ngantunkeun alam dunia naon anu dititipkeun ku Kangjeng Nabi ummati hiji umat dua as-shalah kadua nitip panjaman ayeuna mah loba jalma ari kana HP mah kuat begitu ngadengin ada dering kiring ecekannya sehari cai HP ditunda dina meja wah eta perawat tumpah ember kakincak susuhan dialungkeun da sieun HP kabur pareum begitu ditinggali HP kalah pareum dieu teh panggilan tak terjawab tapi ejekannya hayya ala shalah kagok saeutik alas Bu tah ayeuna mah eleh keneh ku HP atuh berarti kitu HP teh kudu dijual entongnya jangan diwe silakan HP boga ada penting tapi aya madorotna aya manfaatna da HP mah teu salah HP mah teu goreng tapi anu goreng mah jalma anu salah ngagunakeun HP ecet nah jual tanganana da HP mah merek mana sakali deui da HP mah teu salah HP mah teu goreng tapi anu goreng mah jalma anu salah ngagunakeun tah kitu atuh Ibu ulah sarombong tingali alam dunia ayeuna geus semakin hancur geus deukeut kiamat gempa di mana-mana mentak geura aringsap geura tarobat anu karorek geura walageun anu baleunghar ulah sarombong geus maot mah iwati amal anu bakal dicantet sok ibu sodaqoh membagar hirup harta anu disodakohkeun uang-urangan bakal ditambah ku Allah Subhanahu wa taala mentak sing nginong sodaqoh Ibu ayeuna masih keneh aya kesempatan dina sasih Muharram tahun baru Islam Ibu gara dosa henteu tiasa tobat henteu mudah
Yuk orang sami-sami ngaos kalimat thayyibah sareng istighfar sasarangan. Abdi ti payun, ibu jamaah sadayana nuturkeun siap. Siap. La ilaha illallah, mangga sadayana. La ilaha illallah. Seribu awarkan sarana. La ilaha illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masalah tasbih sasarangan, mangga sadayana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan doa orang sadaya sing ijabah ku Gusti Allah. Saya